urang aya hiji randa berharga telah nyandit, ieu teh baheula geus rebuan taun ka tukang, aya hiji jimba gendit. Manehna teh kacidep pisan saenya manah nenehna, da ngaranna sajiti mamah kumetna, geus taya nu birek deui kena. Ka kumetnana salian ti pakacar-pakacar namatara aya nular, suka imana geus teu lain babasan eta mah nurup nyorangan teh. Kajaba ti jalma nunggu pinang geus teu kadang, warga hirup teh geus tanang geulis. Ari beunghana teh amah tetela beuh kebonna basawana imana teu aya nu ngawawuhan, nyandi teh memang ge panggena. Si lambur eta mah turuk-turuk ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan nu uplek-aplek. Turuk-turuk ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan nu uplek-aplek, maksudna teh aya lain. Kumbawani ngembung campur jeung babaturan da sieun kasorotea teu kita mah atuh moal disebut medit. Kacaturkan karausan panen di situ dan dieu cia anu dibaruat ka sawahnya endit kogerea nu gacong ari sareungse dibuat jeung sanggeus parana dikaitkan sakumaha tali paranti nyisawatara tetangga popolahna saniskara ku endit nya sedekah ngundang leubeuk jeung sorangan teu aya nu ngulang bantuan. Barang geus tarapti sakudu mantuan ngaku tuluy diondang ngariung tumpeng. Atuhna ngariung teh nepi ka aya ratusna, tapi sadia tupungna teu sabaraha nepi ngan sakoteap geus beres bari tingkat retap kenehkeun majahna bala ka aki-aki bengkok nyamperkan. Ka pribumi teu ditarik ditaniakeun nyapok aki-aki walangnya teu kawawa pelapar sugan aya si piwelas anu gantawang teu nyi endit bet nyarekan nyeleket ikan teu kataya kaera teu ngahutang gawe minta bagean. Tungtungna nepi ka nundung aki-aki ditingengkah cindekna mah geus lain dicarikeun aki-aki dit bari jumarik jeuk bangun tenangan. Kekara gepating laleos rukret ngarandek sabab ayeuna tinggal lero cah cenah henteu kanyawan geus ti mana datangna cai ngalep bae pakarangan nyi endit teh geus kakeom. Atuh kacidarikutna jalma-jalma geus teu ingat ka diri batur asal salamet dirina bae. Endit gaya nya kitu niat rek nyingkirkeun cai, tapi bareng kaluar ti imahna cai teh nepi ka lir ombak laut tinggal ruling ka balabeh nyi endit. Imahna terus kakeun mah laput nyi endit angkeung-angkeungan bari sutungtung bias mah teu waleuh-waleuh sasambat minta tulung. Tapi henteu musi dilajeb bae jempeu si horeng geus tikareupeup imahna geus teu tembong suona sawahna nu uplek-aplek geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling bungking geus salin rupa jadi situ anu nepi ka ayeuna disebut Situ Bagendit.